agung ya babarweke samia rempel godonge pang-pangi sekar mekar inggali ya inggali ayu agung babarwite samia sekar mekar inggali ya inggali pandele si pandanarum si pandanarum lampahipun ya Arjuna penengahing Pandawa anu lumampangat cucu kumaritis maksad bade maehan Semar Badranaya itu jaring hasarius di marga sopana marga jalan sopana alas pring gading anjala iya ya Arya Bima anu hariwang wira Arjuna ngajuk-juk nagara awa-awa langit maksud bade ngabujengan ingkang rayi ka nagara awa-awa langit dah halu mampah Arya Bratasena di satengahing marga sapa medali pun Arya Bratasena kepapak dening renggong buyut raja
aing net geura balik net aing hariwang net nagara curig eta teh net setan tetewang negara teu beragama ulah di ajangan ku sia net ulah dijeuketan bahaya net bakal ngarusak akidah sia net terido aing lamun sia ngakeclik akidah gara-gara si jagat net sumohon balik net aing hariwang net balik net kantos mantong sama hariwang si jenet aya naon-naon di negara awal langit sanajan cek beja si jagat netra sakti mantra guna pun cingina papa ai mau munur sasiku mau ngejat satu yang biasa sumohon diawut-awut waing negara awal langit dah iya barang mucu iya Arya Bima ngapadegan di setengah marga wah alasan pisan ya Arjuna anu kairing Senopati tika jauhan ya Arjuna parantes surti yen dipayunna teh nyaterakan aku anjin Arya Bratasena dah iya saderek Senopati aya naon Jun tatinga panginten dipayun tingali aya jelema ngabedega tanu mana itu nu dipayun anu ngabedega anu jangkung agung anu mana itu nu paling itu anu nganggu acuk hideung anu ngabedega nu eta leres naon kitu saja teh eta teh pun lanceuk anjeun leres Yudhistira sanes eta teh Arya Bima teh eta Kakang Bima teh Pandawa kadua anjir eta Bima teh
nya jangkung gede gitu Jun timalan lain nyantuna naon teh bima gede-gede teuing ai tuang nama biasa ngan sekali tuang opat boboko kadang-kadang kereutik ke kaula kabeakeun gitu nya lain itu gede-gede teuing jelema teh hayang nyempo wadukna segede kumaha aing aing ngising sadesa karung kupernya waduh antosan heula di dieu bilih curigaeun saya mangajun Kakang Bima saha satu teh kaula si cenah ya kaula Kakang wah bagja teh Niratang ademan Satan niratang ademan Adi aing Bewuh pangkulingan rana jendera Kang Samya parantos amangane Raka Bima nuju naon di dieu aing nyusul sia nyusul kaula bener aya beja sia ka nagara awau langit bener jawab kuningat di mana kaula ka nagara awau langit aya nu beja kai juru talungtik aya beja sia ka nagara awal oleh bener timalan kaula tetos ti ditu edan sia beja tadi ku kumaha sia ku jagat eta maksudna sia tadi ku kumaha ku jagat eta bisi cenah gahala henteu kaula teh di ditu teh malah kaula teh dijamu di ditu teh Kang sia dijamu kaula malahan mah dipapaku upacara adat gitu sia imalan Roy kaula teh maksad bade guguru ka nagara awal langit nyata ka raja anu kakasih Prabu Jagatetra dosa dadengean teh sia rek guguru timalan edan sia maksudna kumaha nah teh nyaho eta teh jurig naon eta teh jalma anu sakti ya jurig sakti setan kumawasa waleuwih mulia tibatan manusia sia sia rek guru ka itu timalan edan sia kaula teh sidik ayeuna teh kaula teh milarian syaratna syarat tahun sabab kaula bisa diaku muridna lamun kaula geus masihan syaratna naon syaratna syaratna nyata kaula teh kedah masihan tumal ka dina yo mere tumal timalan naon sato sanesku sato kunaon ku jelema edan dedengian teh tumaana ku jelema disanggupan ku sia ya disangeman goblok sia make disanggupan teu make otak sia hirup teh maksudna kumaha teu mikir sabaehan jelema pikir kepentingan pribadi sangeunah na sabaehan jelema tong boro-boro baehan jelema baehan sireum teu puguh-puguh dosa hukumna komo ieu baehan jelema saha jelema anu dipaehan sia salarasan anu kedah dipaehan teh nyaeta Kakang Semar saha
Kakang Semar Badranaya edan ya. Usia disebut kebenaran kaleresan Semar dipayahan usia timalan naon maksudnya sia walah alasan sia nyebut kebenaran eta teh rakyat urang dalam rakyat batur mah hese beunang edan sia goblok sia kau sabkolo dari sia nyepelekeun ka rakyat sorangan timalan edan sia goblok rakyat sia arek di podaran tecerak kerhayangna sedan wah tecerak kerhayangna ka rakyat yang kadang-kadang deukeut sia olong keunina mangsa kampanye mengadak-adak dareukeun sia teh ka rakyat dina mangsa kampanye mengadak-adak sabala lagur ka rakyat teh kadang-kadang nu gelo ditanya ku sia yang dicolok dina mangsa kampanye tapi sia ayeuna rek paehan rakyat moal teu goblok we sia ha hianat sia nah pira hiji rakyat lain pira hiji ge rakyat ya sia ku sia Semar teh rakyat urang Semar teh rakyat urang sedengkeun di negara urang amarta disebutna republik aire kembali publik hartina ka umum hartina ka rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kari-kari sia rakyat teh di podaran ha tecerak kerhayangna sejanggi murulu ka rakyat goblok masa kampanye menjanji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus kajedog jadi pamimpin rek modalan rakyat jauh-jauh sia nyenangkeun ka rakyat sing inget sia salaku pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha sia salaku pamimpin na istimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat ulah nepi ka dikakaya ku sia mar ditulungan ku aing mar tenang mar sapanjang aing hirup sapanjang aing aya napas aing boleh ngabela negara jeung bangsa ngabela rakyat sanajan sia adi aing saha nu ngaganggu ka rakyat aing podaran ku aing sia wah eta geningan anjeun teh raka bima geuning mentingkeun Kakang Semar daripada kaula geningan mentingkeun Semar daripada kaula ya keur aing lain mentingkeun saha tapi aing mentingkeun rakyat aing nu rek di podaran ku sia lain persorangan lain Semarna tapi rakyatna ditulungan ku aing sabab si Semar rakyat aing si Semar dunungan aing saha-saha nu ngaganggu ka dunungan aing bebeakan aing wah kurang ngajar sia deui emang sia wong kudu pecesiduh teh becus ge kurang ngajar Bima sia geus teu make lancik deui ka aing eueuh lancik berarti anjeun musuh kaula saha-saha nu wani-wani ngahalangan ka kaula di podaran boy rame cigelut tampolong kaleng belut ditalian tong ngomong ganeng gelut sakalian ayo Jun aku mendukungmu Jun Jun yes Jun didukung ke kaula di SMS ketik rek spasi kurang ngajar Kakang Bima hutang pati barapati hutang gerang tiba gerang maju menghalangan kain sok sia dipika mana jeung aing hanyaho dibelaan ku aing mar saha-saha nu ngaganggu maneh mar aing bebeakan mar doh sae kula tang pati barapati hutang gerang sok sia ilmu jurig teh ku aing ketrukeun ka aing gelut aing sok sia Bima
maju si jeung aing wani goblok sakarajut paduli teuing aing mah weuh hacik weuh naon saha ngahalangan ka aing di podaran ku aing kabeh yo watak tenang bar ditulungan ku aing bar saya waktu si salamet ku naik motor aing bingung di leuweung aya motor yang awalnya di kota montong ngalihkeun perhatian sia rasa kena kurang ajar Bima sadet podaran ku aing sia maneh Bima ku aing di podaran teh heula si kae nyaho iya iya wes pengaruh juli musik sia musik kayaknya petrukeun ilmu jurig teh ugoe sia mana gede aing meleutik sia nu nangtang gelut ka aing saha nangtang sia ngahalangan aing aing mah teu nangtang ka sia tapi geus teu meret tumpah-tumpah deui ka aing saha-saha nu ngahalangan ka aing berarti musuh aing lain lanceuk aing baik ku sia teangan daging aing nu ipis tulang nu rangu maju suap anjir goblok tenaga si Bima dulu eta si Arjuna ditewak kelawang jika nayaga ngalungkeun rokok we kitu heuh anjir dan eta tenaga nepi ka kitu leuh Hercules we halah lamun aing boga ilmu kitu mitoha aing dibarangkeun wae bongan bidana rolong ya di mana goblok lamun mitoha aing lolong apa tidak komik kurang ajar ayo Jun aku mendukungmu Jun kurang ajar binatang hutang patih barap patih hutang gerang tibal gerang di podaran ku aing sabima awas Jun teu naon eta lagak di luhur Jun henteu kaulah salamet henteu kutuk ieu henteu nuhun teh kutuk ieu mah tadina bisi kutuk ieu nya teh kutuk kuya mah teu naon aya maneh ngaruh kutuk isu ke ulah dianget teh salah sidawala apa sidawala teh saha moal apa saudara apa beda rombongan mun mineng malah laju wayang beda rombongan atuh bade di kumaha Jun jeung di kakaula teh Jun naon ieu teh apa ngaran maneh Arjuna manya aing disebut Gus cokotna teh naon teh dagus aing mah Gus aing malain mus ceuli teh pasang lah ceuli pasang ulah bebeman wae sate ulah sok ngahina si anjing sarua jeung sia kasihan wajahna teh balik di kumaha dipanah Kakang Bima ku ieu teh tega nya teh kalaceuk saha wae nu ngahalangan kaula dipanah wae don saha wae nu ngahalangan ka kaula dipanah wae
naon bisi ngahalangan dijauhan beres sih teh halin mentong ngahalangan ka kaula anjing hebat Jun ayah itu kodaran tuh man didukung sepenuhnya ya betul aku mendukung aku cinta kamu I love you full Jun naon telolet Jun telolet naon dawanya omane mah mun mineng malah lagi berita kurang ajar rasa kena pembalasan ku dewe Arjuna, Ned, gimana sih ya? Benas stiker sayang tumambang. ya ini Hari pangeran taya nangeuy ti bongkokna. Kersana kodrat kirodan pangeran bakal nang tayungan ka makhlukna anu tetep renggenep istiqomah teungut kali dua tegedang kanginan kancek paja dina kayakinanana nyeret deleg la ilaha illallah atunya panah Arjuna anu sakitu nyebrut lir tabit ku kersa sareng pangawasana pangeran ieu panah jasa katewak ku Arya Bima Parijeng Bima mah teu apaleun yen ieu panah anu paratos nyemplung paeunana. Edon sia. Wah teh si Jenet ye. Apal ieu panahna. apa gua Gusti bener si Jenet geus ausap korot. Ieu panah teh keur nulungan rakyat lain ngaroga hala rakyat. Siedan ieu teh inventaris negara pikeun ngalindungi rakyat edan sia ieu wah syukur tapi kanan cem gitu cacakan kena batu cacakan kena batu karena batu sumur deuleu ku sia tahun kana gebog batu di mana sidik gebog untuk nipu kan orang lanjut deh suka mau ngilu wah sia rek milu rek dege omongan itu disalahkan enak sakila tetema iya wah nah tenan sepi mah tina kulit dia mah wah terbalik ya si dadan balik atuh kau bilang aing si dadan mah
dan tersangka si Jenet. Saderek Senopati aya naon Jun? Lamun kieu mah panginten moal aya monyet hideungna. Maksudna beureun kaula teh bakal kaganggu kaula ku ayeuna kieu mah. Terus wayahna pangnewakeun heula we lanceuk kaula. Maksudna tewak lanceuk kaula podaran hayang nyaho. Minta bantuan imbalan mun kita tadi atuh. Dari tadi atuh bikin ke aku. Bicara dong. Jangan malu-malu. Kalau ada keperluan jangan malu-malu. Kasih sama saya. Ya jeger parongpong. Ya abah contoh ya. Jeger parongpong teh uing ya. Hah? Wayahna pangnewakeun lanceuk kaula Kakang Bima eudeup ditewakkeunna. Geus waktuna. Eta geus waktuna. Eta si Bima di podaran. Eta teh lagu naon? Lagu naon? Janda bodong. Nyata di janda. Kenang toro. Eta teh janda bodong. Iya. Janda cantik. Asana mah henteu kitu janda bodong dek kaula ge karesep-resep nyetel dina radio. Tadi yang sampai dulu. Nah janda bodong nu kumaha? Suamiku tergilas dam truk. Lain tergila-gila lain tergilas dam truk. Ya Arjuna gaul ya poe ya. Make jeung apa janda bodong di. Karesep janda. Hai janda bodong teu apa ai telolet teu apa. Ai telolet ti kumaha. Keke nah kitu sorana. Jadi lamun aya bus, om telolet om. Eta teh hartina teh eta teh megat. Urang bakal gratis. Dibentak kretekku. Kayak teh ulah loba ngomong Kakang Bima tewak. Bener. Pohoy. Oh tenang. Haling ka Jun. Lah haling imalan. Om telolet om. Bisa juga. Iya. Hei, dulur batur salamur baraya batur sadesa pambeli batur ya kombe. Udah. Kombe. Hey. Joget goblok.
kali 2 aya naon Gus Gus si jemput Gus apaan Gusti Dabli mah dikredit nombor motor bahasa ge dikredit nya gitu Gus aya naon ieu teh ka abi Gus ieu naon aya tewakeun ngaranna Bima paling mana tuh tinggal itu anu mana abadaka tuh aing kalau goblok teh kurang bengket tuh kalau kata dicukur kurang 5.000 disesakeun si goblok teh kurang mah anguskeun atuh oh itu Gusti nya anu jangkung gede ya Tewat. kedadi kumaha eta jelema kumaha sia we sawios dihakan bae kiah beres mumuluk aya ngadahan jelema boy ieu di sayur tewak ngeunah daging jelema teh komo lamun diopor ngeunah teh atawa di balado samala bala dodok resep sama ado teh lain gitu laguna ge pokoknya mah kitu we sabalado sabalado samanya enak ladona henteu kumaha we sae mangga Gusti jeponaran wae tumansia itu ya beres awan ayah Gusti ya tentara nepi ka PTKL malah masuk pedu balut cenia loba mantega balut cenani bau tarasi lagu naon goblok India dong dia tahu aku kan favorit Bollywood tahu atuh balul cenia loba mantega bau tikus balut cenani bau oli Ayo dikahar, ayo. bau tarasi aya tewakeun Gus iya beres lah wa abdi tenang paling mana bari itu ya beres tenang kumawe menyangkut waktu ini ketika eueuh nu normal kieu teh pembaturan Aisyah meni jiga alpukat apa nabi teh namina alpokado iya aya teh wakeun Gusti lawana dewa geurana lawan lawana dewa geurana tuh anu wae tuh anu ngacegak tuh alah gending loba teh wakeun teh daun gantungan ayah ya inget ti lurah Dede Lurah Dede Hermawan Kades Bangun Harja Bukti gendut teh jelema dah iya harus pegang kira harus pegang Aisyah penyakit naon menik ieu gonongeun da gonongeun bagus eueuh di lamun abdi mah keur ujung baru kumulau atuh balur ku bulau eta ge parantos di balur ku waduk kumulau cager bau Gusti anjir wih parah ieu Aisyah kumaha tentara meni
tekel kieu. Ieu bagian naon tentarana? Bagian mangul kursi. Ulah ditingali awakna. Ulah ditingali awakna, Gus, ari Agus. Tingali mah kagaweanana. Sanajan abdi awak leutik, sanajan abdi awak pegang, tapi urusan digawe mah di mah gede ke tanaga. Dan gitu ari Gusti. Wah edan. Aku lewat. Ari uwa kabdi teh jika kawatere. Kabina teuing ari uwa wah edan. Tong sok kitu wah ari uwa hayang dipasokan wah aing. Aing teh dunungan. Dunungan sote lamun keur di karaton ari dia mah uwa. Tapi uang. Ulah sok ngabangun supaya ari uwa wah ari uwa. Ngamila teuing uwa bisa dipedeu ku abdi. Ari uwa hayang diterenet wah. Tong kitu wah ari uwa. Gas. Lain geus ari uwa tong kitu ya teh naon. Pandewakeun jelema. Mana jelemana? Tuh. Oh itu tangkurak eta wah. Wah di kudu tewak eta tangkurak wah. Oh oke kudu ditewak namanya. Ari uwa baeud wae kumaha. Naon sia? Batur mah sareuri ari uwa baeud. Leutik. Kadewek kunaon naon ieu teh? Daweuh kadewek wah. Ulah kitu kadewek teh wah. Ari uwa. Hayang dibasokan. Sia ngomong teh meuli kitu. Aya lagaman. Abdi mah kieu wah turunan. Turunan lagam abdi mah wah. Mulut abdi mah leuwih parah wah. Ngomong nangge dangdut. Mulut abdi mah leuwih parah. Itu anu leuheung teh abdi wah. Eta mah teu kitu teuing. Ngomongna seriosa wah. Ieu mah leuheung kieu wah ngalaku kieu. Ari eta menyalukan hayam kumaha? Ya sarua we pada batur kitu nyalukan hayam mah. Kumaha? Ka mana nya hayam kuring? Kur titi. Eta teh nyampeurkeun hayam teh. Sana campurkeun wah ngadon ngising wah. Eta jika si jika. Mana wah? Tapi pelotot yang dipasokak wae naon. Hayam tewak. Siang ngaran maneh lamun teh salah cek beja ngaran maneh batara guru. Apa Penting wae sia. Aing lain batara guru. Naon atuh? Batara murid. Tong apa doi anjing teh nyari. Urang ajar sia eta guru, aing muridna lah we sia. Aing mentah yang boga murid sia. Sayang lagi. Iap. Edan di jelema berkat teas-teas deui ge what Allahu Akbar subhanallah aduh boy lieur kurang ajar sia modal aing tonyokan ku sia kumaha mun repa teh bubuheun ka aing ngabina-bina teuing
euy gede nih euy. Aji kana suami aji digede euy. Kalau untuk Geus kagok eleh teh aing ye. terus mulai Anjir teh. sama Eleh teh aing gue ieu ye. apa Aduh aing kudu mantau kieu. Hari balik era aji. Paduli ah. Wap. Cek aing oge aji eleh aing. beda rasa mulai matang datang Lain hiji lain dua lobang nih. dah Buset. Edan si Bim nepi ka kitu eta tenaga. malu kuat Hei. Tanah hei, batur-batur ayo tepung. Babat bae sia. dah sai Mon benerkeun mon teu ngeunah kana ceuli euy. terus kalau ubah Masih temon aing mah. nanti kurang ada kebohongan Babat bae sia. ya naon Si Bima euy. Kuraja Bima, anda apa? membawa kuat Geus pindah profesi sia. Daun. Jadi petani? membawa Jadi kuat petani daun. Gede ta mah walu. Lain walu. Daun. Ieu teh gada. gajah Oh, sama. Kurang ajok ayo. Ayo, ayo. Goblok, sia. naon Dari walah kumaha sia. kumaha Sia teh kumaha mun keuna goblok. Dan nyeri si teh. Urang ayo. Ayo. Giri hartina gunung Lusi cacing palingan tesangka serebuk semerang nyamuk. wah Goblok teh sia. ya buat itu Tapi kaki itu eta si Bima kajek jayaanana. Ya. ya bahan beak Sanajan anjeun lalaki langit talangan jagat Bima fisik boleh menang. enggak
lamun keur bobogohan teh cinta ditolak dukun bertina. Teu bisa ku jalan kasar lemes jeung aing hayang. Acuh. Malum Senopati ahli tenung, ahli sihir. Iya. Ngaluarkeun sihir nanya tengamot nanging ajian Ibun Bajra. Atuh kaluar tina pananganana Ibun Bajra ngadak-ngadak di ieu wewengkon poe. Tekat tingali curug-curug kacang. Sinangdak kumamrat patugia malares. Sinangdak kumamrat